Dia pertama awal mula teh terbentuknya opening Ciberem TV teh. Saung balong. Mantap guys. Ciberem TV. Mengerikan. Oke, Lil. Jangan lupa subscribe Ciberem TV. Lagi hadir gas. Ada kene gas. Waktu pas eta teh diriku teh kaki giwing itu apa gantar ya? Taraje. Oh iya taraje. Nah aku teh kelempang di sini. Aku teh kada dicuruk ke cece. Yang waktu itu mah namanya teh Acen Kaak. Saya pelakuna nu nyuruh abi mirang teh. Nah itu korban nu pangkera. Kami tadi tinggal rarain lagi kasek gitu kami gas. kia eta nu ganteng Di Ciberem bisi TV nama japri we gas. iya iya oke jadi drink Ya, mantap. lain agar Ini gas. Yo waktu pertama nak kurang rolanya kenangan Ciberem kenangan dia mantap kan. Tadi dia pertama abi heula mimiti mah nu digijebulkeun teh ku si ieu tah. Si teh. Dijebur abi teh. Balik ku si mah dicarekan. Balas dendam dah. Tah si mah jadi loba seseuheun masih orang lebuh teh. Terjadi lagi gas. Season kedua. Enggak beladung ka numun-munana gas. Tah eta korban tingali. Da bekas sedih ningalina oge nya. Kunaon Ki? Sedih? Engke perempuanan. Oh, tah. Ieu tangkal kalapa fenomena teh gas. Tah ieu nu dipiurang ku si Ece teh saya teh. Di luhur teh cenah aya warteg gas. Karena bisi lapar, sangka lain di luhur. Bisi kebutuhan hirup aya di luhur gas. tukang kopi aya di Kopi aya tuh. aya Sabarahan tapi bayar enggak? gratis di Udah luar kaburu buat saya teh si Oki nu dibeldak di luhur nantinya. heeh Oh. Terus mah naik ka tapi soak gas euy. Bagi tinggal salira abi alit nya. hujan Oh hujan nya. Lalu hatur nuhun gas. Kaki kita next ke nu hiji da deui nu disusukan teh guys. iya Oke. Mantap. Ayo pilu. halo guys Gas. Tadi ye. Tah. Dapat tuh. Gas. Tah, ieu mah di lemur Ciberem TV mah. Ngaranna teh alpukat. Cik coba di lemur anya naon ngaranna? gedang Duren. Alpukat cek duren bagus. lamun anu ece mah ieu naon sada teh Ada bukan kau ya? Sini pun itu. Di dia konten berikut tadi dia tak terjadi nanti. Kemarin masa dorukan yang terbaru di dia. Terus di itu tuh Kampung Koromoy itu tegas. Namanya Kampung Koromoy. Tah itu tuh. Tuh, itu Kampung Koromoy namanya gas. Tadi situ mulai syuting lompatan teh. Tadi pacilingan eta teh. Tah nu kamari urang pertama konten pas dijongklokeun gitu keur ngurak teh tadi di itu gas. Itu di itu. Ketinggal teh gas. Tanggal cahu tuh. Oh, tah itu saksi Iya, nama tanggal cahu tah. Kormit Tempat urang nyumput na idinya tanggal cahu. Oh. Si eta tah di nyangkasnya. Tah eta tempat mulana teh seorang dijongklokeun nepi ke bolokot teh di dinya gas. Lompatan nu bikin ka ditu tuh. Oh, nya gasnya. Lumayan nih tempatnya jibruk gas. Karena kalau sum halodo gas jadi ada aya telaan gitu. Oke dah. Mungkin sekian dulu guys review tempat Ciberem TV syutingnya, oke? Hatur nuhun anu mantau di pertama nyampe ka detik ayeuna. Terus mantap pokoknya mah anu mengerikan Ciberem TV, oke? Terus selalu support, pokoknya mah kritik saran mah langsung di komen aja guys ya. Hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciberem TV mengerikan. Kunona.